di ruangan rumah sakit WC-an teu. Ya aya atuh bi. Atuh Allah mah kumaha meureunnan. Anu garing hayang si banget, hayang ngompol, hayang buang air besar. Aya atuh bi. Atuh di ruangan mayat oge aya nyaeta paranti kacai. Paranti ngompol naon. Astagfirullah. Pertanyaan bibi aing nepikeun kai. Mayit mah bi entong boro-boro anjir si banget. Pan mani ge di manian atuh bi. Piraku mayit rek sari banget. Moal kahampangan moal mayit mah bi. Ampun teuing pertanyaan ieu. Eueuh pertanyaan anu leuwih edan gitu dibandingkeun ieu. Eueuh. Eueuh can manggih. Mang, Giparek nanya. Nanya deui wae ieu budak ieu ampun teuing. Gip. Amang keur mung ditanya ayeuna mah. Nya, amang keur loba masalah, loba pikiran. Keur lieur sirah amang. Lamun rek nanya Gipa enjing deui nya. Teu Mang, ieu mah pertanyaanna moal musingkeun seueur tah. Anu bener ye. Bener. Teu yakin aing ngapugohan. Sok naon atuh sok, kade tong musingkeun. Eta kunaonnya? Ari Ki Uji barang gawena sok make kenca. Oh, eta. Jadi eta teh disebutna teh kidal. Kiri dari lahir. Loba jelema nu kararitu. Ai Gipa make kidal make katuhu. Ki katuhu. Make katuhu. Nya eta mah beda. Berarti lamun Gipa mah kadal. Nya Gipa mah kadalnya. Ya guys, kadalnya Gipa mah. Kadal anak na Mang. Nya atuh anak nanya guys, letik ya mah. Itu musingkeun ieu mah. Yes. Nya aman. Nya Ajay. Engke mah mun ka Pangandaran lamun jajan micen runtahna ulah sembarangan nya, ulah ka laut. Kudu kana tempatna. Nya atuh kudu dipapatahan aja nya. Nya. Urang sok kana wadah runtah we micen runtah mah. Pan teu meunang di laut mah teu meunang micen komo plastik nu kararitu mah. Ka laut mah moal bi. Lainna naon bibi teh murak cumi, jerona aya plastikan sia jero beuteungna. Parah anjing, ieu bibi maneh jay. Anjing plastik cenah teh jero beuteung cumi. Parah bibi. Ye bi, eta teh lain plastik. Pan ngeuseup cumi mah make tali rapia nya. Tana jero beuteung cumi teh eta teh tali rapia bi. Oh. Rempag anjing doana naon ieu nu sahuleun teh ieu. Ampun teuing. Lain bagi-bagi, cing bagi-bagi atuh rempag teh. Urang teu kabagean ye. Muka kabea kuduaan anjir. Lain aya kamari ieu ka Amang aja nginjem gunting jeung pangerokan jang naon. Tujangna naon Mang? Ngaku we ngaku. Tuh wacioh ngamuk. Ucingna digundulan ku Ajay disesakeun ngan saukur 3 lembar. Ameh naon Jay? Heh? Nya Mang, tadi nama dijual. Cenah ucing jalu bulu 3 mahal cenah. Kan aja salah informasi Mang. Kalau anu 3 warna cenah anu mahal mah lain nu 3 lembar buluna. Anjing. Budak rempag. Parah anjir. Ucing digundulan ku si ieu mah. Terus kumaha ayeuna pertanggungjawaban Ajay ka wacioh ayeuna kumaha sok? Nya ke ucingna di switeran ku aja emang bisi tiriseun. Kebayang anjir. Ucing di sweater we meureun. Nah secara rapi kieu geuning nya. Terus naon di? Biasa pagan awe mah teu rapih-rapih, kudu nyeuseuh, gegerok, kudu ngepel, malah melikeun kenteng deui. Malik-malikeun kenteng. Nya, Naon make aja hidangan malik-malikeun kenteng bi? ih da lebar keur panas poe mah. Si garing sabelah geuning Terus lamun misalkan hujan kumaha? Dicokotan, dipupulan. Boy ebah.
Parah anjir bibi aing ya rempagna. Kenteng lebih ka dipupulan atau imah banjir meureunan. Ampun teuing. Ya, urang udah teu ngarti urang mah. Lamun misalkan bibi masih keneh capek ayeuna ngagawean pagawean rumah tangga. Pan kamari si Amang geus pangbalikeun mesin cuci. Terus mesin cuci jang naon atuh ai bibi? Mesin cuci naon? Teh ngumah wadah geran bubuk bea. Misal mesin cuci tah adol meureunan. Bibi nu atuh adol mah. Kiraku atuh bi mesin cuci dipake ngumah wadahnya pareupeus atuh bubuk pasti. Oh, paneta ge. Parah anjir. Kumaha atuh aing cara ngabejaanna ieu ampun Gusti. Ya, Bi. Mesin cuci eta ajang nyeseuh baju, Bi. Meuseuh calana. Ya, kade tong dipake ngumah wadah. Ya. Heeh, moal atuh. Heeh. Kade oge tong dipake ngumah kenteng tah. Nya. Nah. Parah bi aing ieu. Ampun teuing. Duh ya. Kunaon ini? Panas banget. Atuh bari jageun lagi salah atuh ieu hihin. Oh, ieu nya duh panas sida ari puh. Dawar anjir. Kunaon? Gara-gara skincare nih kamari. Jadi meuli skincare. Jadi kalau panas ieu kena banget. Ripuh. Nih teu bonang di bejaan ieu ini boga bibi. Ya. Buat ting abal-abal anjir panas gitu kana banget skincare. Hei, sembarangan eta teh meulina iklan kena TV geuningan Agnes Monica. Fresh care bi. Astagfirullahaladzim. Fresh care bi eta mah piraku dikana beungeutkeun lur. Emang salah deh. Heuh kitu rasana anjir untung teu kahuruan ge eta beungeut. Fresh care anjir kana beungeut. Parah aing bibi aing ya. Hah, ripuh anjir. Mang, kapan pasangan emak jeung bapak? Ari bibi jeung emang. Ari uwa jeung naon? Please atuh Gip. Aya henteu pertanyaan nu gampang Gip jang amang Gip. Ampun teuing budak ieu mah aya lieuran wae aing pertanyaanna teh. Ya. Uwa mah jeung uwo Gip. Kuning uwo, Mang? Nya uwo amang hayang utah. Gitu tah. Bandungan pertanyaan Gipa. Ampun teuing budak ieu. Aing cing pangajawabkeun atuh euy lah sakali-kali mah bantuan urang. Naon cenah anjir uwa teh pasanganna? Ulah ngarokok wae geura, A. Lah kunaon di? Mang Abas dibawa ke rumah sakit tuh kemari. Oh, buat ting tina rokok, buat ting naon geringna. Ai bibi sok sugudon ting. Ih, bu pas dorong sen-senai asbakna dina paru-paruna. Bae bah. Henteu kitu konsepna tuh bi. Ya, lamun kitu konsepna. Jelema nu sok kadahar daging hayam atuh dina awakna aya kanang hayaman meureun. Bener teh guys. Bi ai rupa-rupa we ampun teuing. Nah, atuh eta cek dokter geuning nyahoan kitu nya ya asbakan. Nya teuing atuh. Tanyakeun ka dokterna ku bibi. Embung era dokter mantan bibi. Naon ah? Ih, kapan minum kopi kudu aya ahan. Moal. Jeung kudu aya ahan sagala. Teu usum. Ih, karunyaan lalaja tuh nungguan ahan tuh. Moal guys. Moal ieu mah. Nya moal aya ahan. Scroll. Scroll. Aslina ieu mah. Moal aya ahan moal. Moal juga batur aya ahan geuningan. Moal aslina ieu mah. Sok scroll we scroll. Nya. Ih, astaga. Moal aya ahan, guys. Please guys, scroll guys. Scroll. Sok atuh scroll guys. Moal aya ahan moal.
Moal, bi moal bejaan bi. Moal gitu, mulai ahan. Astagfirullahaladzim temenang di bejaan. Moal. Moal mulai ahan, moal. Please atuh guys, scroll guys. Scroll.